Karita seorang manusia andungi kabuaya tentua hirup sangsara hayang lumha ku jalan muja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya mancomania di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng perbang dangu deunya sareng aki di acara dongeng Sunda anu dipadar di Kandaga Mancomania tempat ngariungna para mancawar salam dunya anu mikamemet kana dongeng Sunda. Pemirsa para mancawar kumaha daramang sadayana. Alhamdulillahnya upami daramang mah mugi-mugi sadayana tetap dipaparinan kesehatan lahir sinareng batina jembar manahna gampil rezekina. Oge lancar segala rupi urusanana sarta tebih tina mara bahaya amin ya rabbal alamin. Urang ngeureuyeuh deui ngadongeng pemirsa. Neraskeun hanca anu katunda hiji dongeng ngeunaan Mang Kosim sareng anu sanesna nya dina lalakon Endog Wadal. Ayeuna ninca kana bagian ka-30 ya dongeng rekan aki oge didongengkeun ku aki mugi wae katampi kalayan kabingahan. Oge tiasa janten panglipur kalbu pangbebrah kana mana pangrepeh kana hate. Oge sasieun sabenjeureunna nya tiasa aya anu tiasa dicanak hikmahna kangge pientengeun urang sadaya. Urang keureueuh dongengna tapi sia teu can aki ngadongeng mangga ulah asa-asa kangge anu nemean manco nemean ngadongkeun di subscribe heula di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka wadia baladu sadaya anu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Parsama kabitanana sor bajigur sareng seupan cau pemiarsanya mangga kaparayun sadayana prung Harita kuntilanak teh ngablesat ke arah Bah Omo dan nugas masang kuda-kuda sayaga pikeun narima serangan si Kunti. Sewaktu kuntilanak nyambar ke arahna, Bah Omod gancang ngegejleng ka sisi tapi kuntilanak langsung ngegideugeun sirahna. Blesat wut. Ret bukna anu ngarerewig deh ngadadak manjangan sarta langsung bae meulit kana beheungna Bah Omod. Bah Omod teu cicingeun gancang ngahumbatkeun beraugna kana bukna kuntilanak. Hiuk pet pul tapi nyatana buk kuntilanak teh wedug. Tepegat sakitu disabet tarik ku beraugna Bah Omod kalah bedogna Bah Omod anu ngampul. Bari nyikik seripikasieun. Matak ginggiapeun anu ngadenge. Nyai centring kumincir ngagideugeun sirahna deui awakna Bah Omod saharita meceleng kalayang. Kedebut Bah Omod labuh ti bebet kana taneuh garing. Celeng bedogna lesot kageuweungkeun. Bah Omod nguniang hudang bari muringis nahan ka nyeri. Leungeunang usapan beheungna. Keur kitu hiuk wut celebet. Bukna kuntilanak teh ngababuk kana awakna Bah Omod. Bangkieng selontot bru Bah Omod dan namru dina kamalir di sisi jalan cedak sirahna idagor heula kana batu. Bah Omod teu hudang deui.
Ajeng yehe dina kamalir sigana bae Bah Omod teh langsung kapiuhan. Kuntilanak nyikikik seri tuluy ngalayang ngadeukeutan kanu tiluan. Atuh anu tiluan beuki sawan nempo pupuhunan Namru mah Juragan Barkah ge leeh kawanina. Kunci, tulung, aya kunci. Puletak. Juragan Barkah lumpat teh siringna notog-notogkeun maneh. Mang Ade jeung Rusdi anu tita tadi geus hayang lumpat. Asa di jalanan berengbeng saduana lumpat sakuat tenaga. Nyusul Juragan Barkah anu geus lumpat ti heula. Tapi karak gerek tepi katungtung jalan lemur ngadadak aya hiji jirim jangkung buadag anu ngadadak ngajenggelek ngahalangan jajalaneun tilu ronda anu keur lalumpatan. Atuh Juragan Barkah nu lumpat panghareupna ngadadak ngeureunkeun lumpatna. Ngan bae Rusdi jeung Mang Ade anu lumpatna bari tungkul teu kaburu ngerem. Da teu nempo Juragan Barkah eureun. Antukna Rusdi teh nubruk tarik ka Juragan Barkah disusul ku Mang Ade anu nubruk ka Rusdi. Pledak, jedak. Aduh, satiluna labuh patumbang tindih brug blag brug. Obor nu dicakal ku Juragan Barkah macelang kasolokan saharita langsung bae pareum. Atuh kayaan teh jadi poek mongkleng ukur katampora mangremeng eta ge tina cahaya bulan sapasi. Anu teu pati caang. Netiluan gancang harudang. Aduh mage teteh jauhan euy lumpat teh. Tapi kan nubruk kuring sagala. Cek Juragan Barkah. Punten ganteu kahaja da barina kunaon atuh Juragan ngadadak liren sagala. Tema Rusdi mung disalahkeun. Aya nu megacan tuh. Dina jajalaneun di hareup. Ulun Juragan Barkah. Nutiluan langsung bae neuteup ka arah hareup. Dina remeng-remengna cahaya bulan teh katempo ku tilu ronda aya hiji makhluk jangkung badak. Anu sakujur badana teh hideung pinuh ku bulu. Sirahna tandukan kawas tanduk muning panonna anu badag moncorong hurung beureum. Irungna ngadungkuk badag kacida bibirna brewes kanal kadeplik. Bari jeung rentul ku sihung anu seukeut sarta bararadag. Gan, eta mah jin meureun gan. Cek Rusdi bari muntang page kana calana Juragan Barkah. Aduh, ka mana urang lumpat yo? Cek Mang Ade bari luak liuk neangan lorong pilumpat. Gan, ulah ditagenan gan bahaya aduh. Bisa-bisa urang dileg-leg hirup-hirup gan hayu urang lumpat deui gan. Rusdi ngenyang cangkeng Juragan Barkah beri ngadeg-deg celana mah geus jemlong basuh tidak tadi ge. Lompat ka mana tuh? Hiji-hijina jalan ge ka lembur teh kahalangan ku manehna. Balik deui urang bakal panghijeng kunti. Juragan Barkah oge sorana pinuh ku kasieun ngagetar tananing manehna dilimpudan ku rasa bingung jeung sieun anu nataku. Makhluk jangkung badag pikasieun anu tayalian genderuwo dongga bau. Ngagerem handaruan, dua leungeun anu badag deh ngaragamang rek newak beheung atawa sirahna Juragan Barkah jeung Mang Ade. Atuh Juragan Barkah jeung Mang Ade sawan kacida. Kasieuna beukina nambahan bae, Juragan Barkah langsung bae malik pikeun lumpat. Beretak pledag. Aduh. Tapi kalakah nabrak ka Rusdi anu tadi aya di satu kangeunana barinya kelan calanana atuh Rusdi langsung ngajungkal. Sirahna ngabentur tarik kana taneuh garing sanggeus samemehna ngabadug heula awak Mang Ade. Tilu ronda labuh patumbang tindih tuluy tinggal loler pasisi-sisi. Rusdi mah harita ge teh hudang deui.
Siga nama langsung kapidara, teuing bakat ku sieun, teuing ku sabab sirahna ngabentur tarik kana taneuh bari jeung katindihan heula. Wawak badagna Juragan Barkah. Juragan Barkah jeung Mang Ade paheula-heula hayang hudang. Tapi generawo teh dongko. Beungeut na anu pikasieun kacida dideukeutkeun kana beungeut Juragan Barkah jeung Mang Ade. Bau hangru jeung hapeuk nyelebreng ka ambeuk mani tarik. Rupa pikasieun dongga bauk matak sawan pikeun dua urang ronda. Juragan Barkah jeung Mang Ade awakna nepi ka ngadeg-deg kawas nu kabulusan. Beungeunna pias. Bahamna oge calangap. Dihandap manggeus ngawer-wer bau hangseur. Mang Ade mah langsung bae ngajoprak teu inget di bumi alam dina sisieun Rusdi. Dongga bauk calangap nemongkeun sakabeh huntu jeung si hungna. Ampun, kudupruk. Juragan Barkah ngudupruk, les bae saterusna mah Juragan Barkah teh kapiuhan nyusul ronda anu sejena. Dongga bauk ngajega nangtung neuteup tilu ronda anu ngajajar para ringsan. Dasar manusia leutik buri kabeh. Orok dibolototan disingseunan sakitu bae geus kapiuhan. Pas jirimna dongga bauk teh ngadadak ngaleungit, ngiles ting ka mana. Atuh ka di Juragan Barkah Mang Ade jeung Rusdi anu tinggal ler kawas nu keur sare tibra di eta tempat. Isukna pamiarsa sadayana anu satia manco dina pedaran dongeng Endog Wadal. Sadecan akin raskeun hanca atuh. Mangga pilih aya nu kintun-kintun salam tenapi kintun-kintun atensi tiasa diserat tina pairannya ke waki diaoskeun. Isukna lembur Sugi Mukti teh ngadadak genjleung sabab aya warga lembur anu manggihan tilu ronda. Anu kapiuhan di tengah jalan di sisi lembur belah wetan. Pak RT jeung Jang Suma minangka kokolot lembur jeung katua pamuda pangheulana datang sabab dibejaan ku Sidik jeung Mang Akim. Anu ngahaja lumpat ka imah Pak RT jeung Jang Suma sawaktu tetanggana bebeja yen aya tilu ronda cenah anu kapiuhan di sisi lembur. Teu lila warga sajena oge murudul dararatang kabeh ge ngarasa penasaran. Naon sabenerna nu geus kajadian sarta tumiba ka para ronda. Puluhan warga harita ngakimbung ngariung Juragan Barkah Mang Ade jeung Rusdi anu masih can keneh sadar dina kapiuhanana. Sapujur awakna kalalotor sarta baseuh ku ciremis. Rongsang dulu ya, ulah darekeun teuing atuh karunya. Marundur heula nya ngariungna ye rada ngajauhan. Cek Pak RT mere parentah ka wargana. Atuh kabeh warga ge taya nu baha. Malundur rada ngajauhan sanajan tetep ngariung kana tilu ronda anu masih ngagaloler dina taneuh. Pak RT jeung Jang Suma gancang mariksa kayaanana Juragan Barkah Mang Ade jeung Rusdi.
Masih aya napasan Pak RT ukur kapiuhan sigana mah Jang Suma. Cikan yo aya nu mawa si asak herang tuh. Cek Pak RT ka warga lembur. Ya abdi nyanak Pak RT. Salah seorang warga Nemalan bari maju. Eta jalma teh ngadeukeutan ka Pak RT tuluy ngaluarkeun botol tina kaneron anu dieusi ku cai herang asak. Geusan bekel tadina mah pikeun manehna ka kebon. Botol cai diasongkeun ka Pak RT. Ku Pak RT gancang ditampanan. Urutan urat gedena Jang. Pak RT nitah ka Jang Suma. Jang Suma gancang urutan urat-urat gede dina awakna ka 3 ronda. Sedengkeun Pak RT na harita muka tutup botol cai tuluy kunyam-kunyem jajampean. Teu lila Pak RT niupan botol tuluy ngadeukeutan ka Rusdi. Cerang dina botol diinumkeun lelaunan ka Rusdi bari dibantuan ku Jang Suma pikeun ngabukakeun bahamna. Tuluy cai teh sawarehna dikucurkeun kana leungeun Pak RT pikeun nyeuceuhan kana embun-embunan sarta beungeutna Rusdi. Teu lila Rusdi ngulisik mimiti lilir dina kapiuhanana. Ku Jang Suma dibantuan didieukeun. Rusdi, geus eling hidup, tanya Pak RT. Panonna Rusdi ngagiler saeutik ka Pak RT tapi teu nyarita sakecap ge. Beungeutna pias bangun eueuh getihan. Rus, hidup geus sadar, tanya Pak RT deui. Rusdi masih ngahulang, panonna neuteup kosong kajauhna. Antep heula Pak RT. Bisi mah can kumpul meureun pangacianana urang tulungan heula nu sejena bae heula, cek Jang Suma. Pak RT ungeuk tuluy ngageser ka Mang Ade anu ngagoler sisieun Rusdi. Cara tadi Ciherang meunang ngajampe teh diinumkeun lelaunan tuluy diceuceuhkeun kana sirah jeung beungeutna Mang Ade. Mang Ade ngulisik tuluy malik ka belah kenca. Tapi panonna masih peureum kaos anu sare tibra. Jang Suma ngaguyah-guyah Mang Ade sabab Mang Ade teu daek bae beunta. Mang Ade, geus sadar can ieu teh. Korejat, Mang Ade ngadadak ngorejat hudang nangtung bari molotot. Atuh Jang Suma jeung Pak RT ngagebeg tuluy gancang nurutan hudang. Mang Ade geus sadar. Apal ka kuring yo? Tanya Pak RT, bae nunjuk kana dadana sorangan. Mang Ade kalah molotot mencerong ka Pak RT. Juring, ngalagleg, tulung. Mang Ade ngadadak gogorowokan, pelengbeng bae Mang Ade teh lumpat, tarik nakar nuju ka jero lembur. Aduh, itu kalah lumpat. Makim, wayahna udag Mang Ade Mang. Juhro, samat, entro. Wayahna berik Mang Ade ka itu. Mun sadar bawa ka imahna nya. Pak RT gancang mere parentah. Atuh 4 urang langsung bela lumpatan ngudag ka Mang Ade. Malah maya 5 urang warga sejena anu milu ngaberik ka Mang Ade teh sabab watir meureun bisi ngamuk atawa cilaka. Pak RT mah nuluykeun tarekahna pikeun nyadarkeun Juragan Barkah anu masih ngabebengkang can keneh sadar. Sanggeus sabura kali diinuman sada diceuceuhan ku cai jampe ka karak Juragan Barkah teh ngulisik sadar dina kapiuhanana. Juragan Barkah dibantuan didieukeun ku Jang Suma. Gimana ieu teh? Geuningan rupa jelema. Cek Juragan Barkah bari culang cileung.
Gagan, apal ka kuring? Tanya Pak RT. Apal Pak RT lin, walon Juragan Barka. Dari saha cing? Cek Pak RT deh bari nunjuk ke arah Jang Suma. Eta mah Jang Suma Pak RT. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pak RT jeung Jang Suma ngucap syukur bari ngusap beungeut. Warga lembur oge rea anu ting gerendeng ngucap syukur. Di mana kuring teh aya kajadian naon ieu teh? Tanya Juragan Barka bari gigisik tuluy culang cileung. Kieu gan, kami teh manggihan agan jeung Mang Ade saterus ditinggal oler kapiuhan di dieu. Coba ingat-ingat gan, nah aya kajadian naon anu karandapan ku agan sataronda anu sejena? Cek Pak RT bari neuteup ka Juragan Barka. Juragan Barka ngahulang tarangna kerung kawas anu keur nginget-nginget. Teu lila paroman Juragan Barka teh ngadadak rubah jadi regeng. Tarangna renung ku kesang panonna neuteup pilih genti ka Pak RT jeung Jang Suma. Tenang gan, tenang, istighfar heula. Tarik napas salaunan tuluy inum ieu cai. Cek Pak RT bari langsung ngasongkeun botol cai ka Juragan Barka. Botol ditampanan tuluy diinum mani ngalak-lak ku Juragan Barka teh. Astagfirullahaladzim. Juragan Barka ngucap istighfar sababaraha kali bari ngatur napasna. Lalaunan sikapna jadi tenang deui. Geus senang kitu mah coba ayeuna caritakeun. Naon sabenerna anu geus kajadian gan? Tanya Pak RT deui. Sanggeusna nempo Juragan Barka tenang. Aya kunci jeung jurig bangsa genderuwo teh jinting buta teh. Megatan ka kami sawaktu rek ngurus lambur Pak RT. Sakabeh jalma anu hadir di dinya kabeh ngarasa reuwas jeung rarenjag ku jawaban Juragan Barka. Kadenge rame saheng warga lembur ting gereneng cacarita pada baturna. Kedengean teh aya kunci jeung genderuwo megatan ronda. Nah teh salah eta teh gan. Henteu Pak RT. Raraid pisan. Pokona mah pikasieun pisan kajadian keur penting teh. Sik atuh caritakeun si mimiti kumaha kajadianana teh gan. Kieu caritana mah Pak RT. Dadak-dak bae. Juragan Barka medar atawa nyaritakeun kajadian keur penting. Ti mimiti aya angin anu ngagelebug tarik sarta anjing babaung. Sawaktu keur digaduromna tug tepi ka manehna kapiuhan sabab teu kuat nahan kasieun nempo rupa genderuwo anu kawas rek ngalegleg ka dirina. Tah kitu pisan kajadianna teh Pak RT. Juragan Barka mungkas caritana. Pak RT jeung Jang Suma ngahulang. Warga lembur rame ting gerendeng ngaguruh kawas ora engang keur konvoy. Kawas konvoy versi benernya, aya oge anu kumacrek bae sabab ngerasa aneh ngadenge dongengna Juragan Barka. Aneh, kunaon lamun urang ngadak jadi geuman nya. Saya loba kajadian anu aheng. Gerendeng Pak RT. Bari gogodeg kitu nate. Nya sana salila ieu teh can pernah kabejakeun aya kuntilanak atawa genderuwo anu ngahaja nyingsieunan atawa ngaganggu ka warga lembur. Jang Suma milu mairan.
Oke, gan ngarona teh lainna opatan di mana ari Bah Omod? Pak RT kakarak ingat ka Bah Omod. Bah Omod mah dina kamali rasana Pak RT deket tangga sawo belah ditu. Walon juragan Barka bari Malik sarta nunjuk ke arah tangkal sawo. Teloba carita deui Pak RT gancang ngagedig satengah lumpat muru ka tangkal sawo dituturkeun ku Jang Suma sarta sababaraha urang warga anu ngarasa penasaran. Bener bae Bah Omod teh aya dina kamalir di sisi jalan deket tangkal sawo. Ngan bae awakna Bah Omod geus rengkeng kaku. Bah Omod kapanggih geus jadi layon, sigana bae Bah Omod maot dilantarankeun sirahna bocor ngabentur batu tea sawaktu labuh kana kamalir. Katambahan oge awakna kakeueum ku cai sapeupeting jeput. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dulur-dulur, hoe ieu urang sakabeh kalengitan saurang sesepuh lembur sugih mukti. Bah Omod tos mulih ka jati mulang ka asal. Dipunut kuno rahayu, urang sakabeh boga kawajiban pikeun ngurus layona sarta ngurepkeunana sakumaha mistina. Ayeuna mah urang bagi tugas we nya, Sidik, Mang Aceng, Abduh, jeung Jang Roji wayahna. Hanteurkeun Rusdi ka imah kolotna. Jang Suma wayahna baturan juragan Barka mulangnya. Nu sejena wayahna hayu sawareh urang ngurus ieu layon. Sawareh deui mah urang ngagali kuburan. Geus kitu mah puluhan warga lembur teh bubar pikeun ngalaksanakeun tugasna sewang-sewangan. Dina kayan kitu rentang-rentang aya nu datang ti arah lembur. Saurang awewe tengah tuhu di samping jangkung make kabea beureum. Leungeun kencan ngelek boboko sedangkan leungeun katuh namanya Nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Ulah waka balubar ieu sadayana warga lembur. Pantesan lembur suwungnya. Si horeng keur ngarariung sakabehna di dieu meureun nya. Heuh deh. Kabeneran ai keur ngariung mah nya teu kudu ngider jauh. Ieu sadayana da mumpung enjing-enjing nya ieu ibi bade nawiskeun heula awuk kangge mumuluk ieu. Amis raos kadeut mani pokona mah deudeuyeun ieu mah. Da masih haneut diraos sok mangga tah ieu kukurawuna lihat surap jagongna mangga. Sok Pak RT diborong ya dibagi atuh mana juragan Barkah itu gerak diborong awuk ibi gerak dibagikeun tah kainya ka Manco Mania. Hehe dede. Wah pamirsa. Kuno rojolna bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa, ku ngiderna bisarwiti kalembur sugih mukti urang cekapkeun heula atuh dongeng nog wadal bagian ka-30 cak urang teuneun dihandeuleum sieum gesan sampeureun. Urang tuna dihanjuang siang gesan alaeun urang samper deui engke di bagian anu salajengna nya. Mugi wae akina sehat oge pamiarsana sadayana sehat walafiat teu kirang naon-naon. Enten urang tiasa riung mungpulung deui dina pedaran dongeng di channel Manco Mania. Atur nuhun kasadayana nu parantos satia manco satia ngarojong oge ngarantosan pedaran dongeng aki oge ngadongeng dipalihan tepas Sunda sareng dipalihan Kandaga Kidagar Official bilih palai dongeng anu sanesna tiasa dibujeng kapalih ditu. Pamirsa sadayana atur nuhun kasadayana teu hilap atuh salam Manco Mania kasadayananya anu mika memet dongeng Sunda oge Manco Warsatia Manco Mania. Panginten pamirsa sakitu heula anu tiasa kapihatur wengi ieu. Akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.